Bab ayeuna mulih ka jati mulang ka asal. Soalna di bab ieu sok loba pertanyaan. Geuning aya bahasa cenah mulih ka jati mulang ka asal. Loba nu nanya mulih ka jati mulang ka asal. Sareng ari nu disebat jati teh naon, ari asal teh naon, cenah gitu. Upami mulih ka jati, jati anu dimaksud eta jatullah. Artosna urang mulih ka jatna sanes ka asmana Allah, sanes ka sifatullah, mulih sanes ka af'al Allah. Urang ti alam dunia ieu bade mulih teh sanes ka surga, sanes ka neraka, tapi mulih ka zatullah. Anapun ari surga mah kanikmatan atanapi kasenangan atanapi mamanis. Neraka nyaeta kasangsaraan, kasusahan jeung papait. Tegesna eta kalebet af'alullah. Ayeuna oge kasakseni karasa hasilna kasorang kapidamel kalampah di ojayan surga jeung neraka teh beurang jeung penting. Sugan aya nu nyebatkeun mulih ka jannah atanapi surga atau mulang ka asal. Tah upami aya nu palai lebet ka surga dibaturan ku 40 bidadari, saparantosna pupus ngalakonan di alam dunia atosna miharep mulih ka af'alullah. Sanes mulah ka jati Allah atanapi jatullah. Pangharepan anu kieu teu keuna kana kecap dalil innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus anu kumaha atuh mulih atawa pulih ka jati teh? Anu mana atuh anu mulih atawa pulih ka jatullah teh? Da geuningan buktos ari jasad waruga kurunganna mah dikubur, dibalikeun deui ka jero kandungan bumi. Tah palih dia namina disebut ibu pertiwi. Ditungtung sausap rambut dugi kahandap sausap dampalna atanapi waruga. Dipulangkeun deui kana kandunganna nyaeta bumi. Da eta tempat pangbalikan anu sajati pikeun jasmanina. Kandungan atanapi bumi indung ka kandungan tuluy lahir keluar tina ke kandungan indung tuluy balik deui kana kandungan bumi. Bumi lemah cai tanah air ieu disebatna indung anu sajatina. Ayo urang babakti ka ibu pertiwi. Mulih deui kana pertarosan anu mana atuh anu mulih atanapi pulih ka jatullahna. Apa sadayana oge af'alullah atanapi padamelan Allah. Manawi kadugi kutulisan kaharti kupikir. Urang udag tina katerangan padamelan Allah atanapi af'alullah waktos nyiptakeun malaikat, jin, Adam ieu asal dadamelana. Malaikat didamel ku Allah tina cahaya, jin didamel ku Allah tina seuneu, Adam didamel ku Allah tina taneuh, lumpur hitam yang diberi bentuk, dan seterusnya. Ayat di kisah As-Sajjad ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Isa Al-Hajj ayat 29. Ruh ditiupkeun langsung dari ruhku. Terus di Al-Isra ayat 85,
kabeh aya di dinya sahih. Tah geuning kapanggih nyata geuning ruh dina jero Adam jasad waruga urung jelema teh amri parentah utusan atanapi urusan Allah. Ruh diparentah diutus ke Allah ku cara diciupkeun tina ruh anjeunna atanapi ruhullah ka jero waruga jasmani di mana jasmani ieu anu asalna tina kandungan bumi janten anu mulih atanapi pulih kajatullah teh tegesna ruh anu langsung urusan atanapi utusan Allah anu kumaha atuh mulih atanawa pulih kajat teh nyaeta kajat laisa kamisli sayun jat anu teu bisa disarupakeun jeung sagala rupa. Kumaha supaya kapaham mikirna walerna nama kumaha ari rupana rasa panas kumaha ari rupana rasa amis rupana rasa panas jeung rupana rasa amisna wae urang teu apal tapi nyata kasungsi jeung karasa ayana rasa anu teu aya rupana. Tuluy pikiran ku urang dina mangsa urang teu di jero kandungan indung ceuk beja ti indung sok usik sok malik aya soca teu ningali aya cepil teu ngarungu aya bahamna tapi teu aya ucapna.